Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ka-16. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sate acana ieu dongeng dilajang ku Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share, sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah sareng ngajomantara bakal terus marengan nyarengan para mitra satia di mana wae ayana. Atur nuhun kana pangrojongna. Mangga tuh para mitra sadayana ulah nyangkolong tingkana waktos padaran dongeng urang teraskeun. Nu katunda dugi kanalika nyaeta Ki Ganda Rajit sapara kanca marulang ka padepokan masing-masing. Mangga ka para mitra sadayana wilujeng ngadangukeun, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Para mitra sadayana cag urang Tunda lalampahan Ki Ganda Rajit sapara kanca. Ayeuna urang kocapkeun di saojajar Juragan Sobali sakulawarga. Harita bumi Juragan Sobali kacida ti isinana, Juragan Sobali can balik ti kantor pabrikna. Oge non ayu masih kuliah, jadi nu aya ukur Sinta Ayu nu geus 2 poe teu kaluar ti kamar. Di luar bumi Juragan Sobali ukur aya nyaeta Kirebes jeung si Masno. Di lebat kamar Sinta Ayu nuju ngagoler we si horeng geus 2 poe. Sinta Ayu ngarasakeun patuanganana anu ting celekit. Kadang-kadang mulas. Harita oge Sinta Ayu nuju pupuringisan we. Untungna keur kitu teh gerung kadenge suara mobil di luar. Si horeng non Ayu tos uih ti kuliahan. Tuluy non Ayu lebet kabumina, tuluy uluk salam di payuneun kamar mamihna. Assalamualaikum. 3 kali non Ayu uluk salam tapi teu aya anu ngajawab. Non Ayu panasaran, tuluy panto kamar mamihna dibuka, si horeng teu dikunci. Barang berai non Ayu ngajenghok sabab kasampak mamihna keur pupuringisan bari nyekelan cangkengna. Non Ayu muru ka mamihna tuluy nangkep bari pok nanya. Ya ampun, mami kunaon mi? Sakit perut mi? Tanya non Ayu. Ari Sinta Ayu ngajawab bari pupuringisan. Aduh non, mami teu kuat non, perut mami sakit non. Jigana mami rek lahiran ieu teh. Duh non. Cik Sinta Ayu. Ngadenge kitu non Ayu rada gugup. Duh kedah kumaha atuh mi? Kedah kumaha atuh non teh? Telepon papi suruh pulang non. Telepon papi non suruh pulang. Iya mi. Jung non Ayu nangtung tuluy indit ka ruangan nu aya telepon. Tuluy non Ayu telepon ka papihna. Sanggeus kitu non Ayu balik deui ka kamar mamihna. Pok nyarita. Papi sebentar lagi pulang mi. Mami kuat enggak jalan ke depan? Soalnya kata papi, mami suruh dibawa ke klinik. Gimana mi? Kuat enggak? Sinta Ayu ukur unggeg. Akhirna Sinta Ayu dibawa ke klinik ku non Ayu jeung si Masno. Bener weh teu kungsi jam-jaman gurudag. Sinta Ayu teh ngalahirkeun jabang bayi awewe kacida mulusna. Harita keneh Sinta Ayu nanyakeun ka bidan, awewe apah lalakina? Nya bidan ngajawab, yen anak Sinta Ayu teh awewe. Ngadenge kitu Sinta Ayu geus teu nyarita deui jiga anu males.
paromana hasem jika nak mung nempok-nempok acan ka orokna. Ari non Ayu anu tita tadi nyaksian lahiran nyarios ka mamihna pokna. Mami, bade ngaleut? Cek non Ayu nawaran minum. Ari Sinta Ayu ngajawab, moal. Cik Sinta Ayu pondok tur tegeg. Mi, bayinya cantik deh kayak mami. Cik non Ayu ngahibur ka mamihna. Masa bodoh ah. Non bisa nggak diam? Mami lagi lemes nih. Jangan banyak nanya ah. Cik Sinta Ayu bari kuraweun hase. Keur kitu kurunyung juragan Sobali datang tuluy ngadeketan ka Sinta Ayu. Geus kitu celengok tarang Sinta Ayu dicium bari pok nyarios. Hampura mi, papi sibuk di kantor, jadi papi lambat mi. Awewe apa lalaki mi? Anak papi teh? Saur juragan Sobali nanya ka Sinta Ayu. Ari nu ngajawab non Ayu pokna. Awewe deui pi, cantik deh kayak non. Ngadengi kitu papi Sobali teh nyarios deui. Ari Sinta Ayu ngegerentas dina hatena. Sialan pisan. Make awewe deui di bulak teh aing mah. Mun teu ngadukung pisan kana kahayang aing teh. Pasti si Sobali kecewa deui ka aing. Aing mah untung aing geus menang solusina. Mudah-mudahan we si colet teh bisa dipercaya. Ayeuna mah aing rek pura-pura we ripuh, rek pura-pura nyeri, rek pura-pura pingsan aing Cik Sinta Ayu dina gerentes hatena. Bari manehna nyaeta ngajerit jiga aya anu dirasakeun nyeri. Aduh pi, tulungan pi, mamih teu kuat sakit pi. Ngadengi kitu juragan Sobali muru ka Sinta Ayu tuluy ditangkep. Kunaon mi? Dokter tolong dok, tolong istri saya dok. Juragan Sobali gugup. Tapi nu datang lain dokter, malah perawat bari jeung yen aya telepon ti pabrikna. Ari juragan Sobali bingung antara Sinta Ayu jeung telepon. Akhirna pok ngomong ka suster. Suster, tolong istri saya ya. Cek juragan Sobali bari indit ke ruangan telepon. Tuluy juragan Sobali ngangkat telepon nu datang ti pabrikna si horeng eta telepon teh nu datang ti perkantoran Batu Nunggal. Nu nerangkeun yen Rosmala bade lahiran. Ngadenge beja kitu juragan Sobali hatena tagiwur. Naon anu kudu dipilampah? Awakna leuleus, tungtungna gek juragan Sobali diuk satengah ngaragrageun maneh kana bangku. Hulang juragan Sobali ngahulang. Otakna mikir. Aduh, kudu kumaha atuh ieu teh? Kudu kumaha atuh aing teh? Ari hate mah kejot hayang ka Cikayas. Tapi piraku aing kudu ninggalkeun Sinta Ayu. Anu kaya anak kos kieu. Luh, kumaha ieu teh nya? Juragan Sobali hatena sabil. Tungtungna jung juragan Sobali teh nangtung tuluy nyamperkeun ka Sinta Ayu. Anu keur dipariksa ku dokter. Bari jeung Sinta Ayu teu sadar diri. Padahal kitu soten Sinta Ayu mah supaya juragan Sobali teu kesel ka manehna, lumeh manehna ngalahirkeun anak awewe. Juragan Sobali naros ka dokter. Kumaha dok? Kondisi istri saya? Sae, Pak. Teu aya gejala naon Mung ieu mah lelah hungkul, Pak. Cik dokter bari nyuntikeun vitamin lewat infusan. Geus kitu mah dokter pamit ka juragan Sobali. Ari juragan Sobali ngarenghap narik napas, tuluy ngareret ka non Ayu
putri. Non wayah nanya tungguan mami papi reka pabrik heula loba urusan nu kudu salse ayeuna. Cik Juragan Sobali pamit ka Non Ayu. Can ge ngajawab Non Ayu, Sinta Ayu batuk bari matana beunta. Padahal tita tadi oge ngadenge kana caritaan Juragan Sobali. Mami teu kuat pi nitip Non Ayu jeung Jabang bayi. Mami teu kuat pi. Ngadeng kitu Non Ayu ngagabrug ka mamihna bari ceurik. Ari Juragan Sobali ngadeukeutan Sinta Ayu tuluy nyarios caket cepil Sinta Ayu pokna. Mamih kudu kuat. Masalah bayi awewe papih teu masalah. Papih tetep cinta ka mami. Mamih tong nyarios kitu. Anggur istighfar Mi. Sabab rek awewe rek lalaki eta anak urang. Jadi mami tong hariwang, angguran mah tenangkeun hate mami. Ceuk Juragan Sobali bari nyium tarang Sinta Ayu. Ari Non Ayu mah tetep nyuuh dina dada Sinta Ayu. Ari Sinta Ayu ngadenge kitu, ngadenge caritaan kitu ti Juragan Sobali, hatena mah nyikikik seuri. Bari ngagerentes dina jero hatena. Mending ari kitu mah aing teh teu eleh teuing mun dibandingkeun jeung si Rosmala anu sakedeung deui bakal wiwirang sia ngabogaan anak wujud monyet. Rasakeun ku sia Rosmala. Ceuk geurentes hate Sinta Ayu. Maaf mamihnya teu bisa nyugemakeun ka papi. Cik Sinta Ayu bari reupeureup. Lempok itu Juragan Sobali panik gorowok manggil dokter teh. Dokter. Juragan Sobali manggil ka dokter. Dokter norojol. Tuluy mariksa Sinta Ayu. Kumaha dok? Tenang. Teu naon ieu mah ukur kacapean ceuk abdi oge. Pokona bapak tenangkeun hate bapak, ulah panik, tenang pak. Keun ku abdi ditangani. Cik dokter bari anjeunna ngaleos ninggalkeun Juragan Sobali. Akhirna Juragan Sobali teu bisa ka mana-mana kusabab kena ku akal bulusna Sinta Ayu nu pura-pura ripuh kaayaanana. Para mitra sadayana sagurang tunda ceritanya eta Juragan Sobali Sinta Ayu anu nuju ngalahirkeun. Ayeuna urang kocapkeun, urang caritakeun nyaeta di Cikayas Abah Kusman sakulawarga. Biasa Abah Kusman wanci sakitu teh keur maraban sapi di pengkeureun bumina. Ari si Odoy anteng we maraban lauk. Keur jongjon Abah Kusman maraban sapi, ana torojol teh Ambu Ela datang. Satu kangen Abah Kusman. Bari hari wes-wes. Ambu Ela ngomong ke Abah Kusman, "Pokna, Abah. Cik tunah heula atuh Abah eta maraban sapina. Tingali heula tuh si Neng Bah, tingali si Neng." Saur Ambu Ela, atuh Abah Kusman ngarenjag reuwas. Aya naon ari Ambu jeung kunaon atuh si Neng. Jadi sok ngareurewas wae atuh. Tembal Abah Kusman bari neuteup seukeut ka Ambu Ela. Itu si Neng Abah. Heueuh kunaon? Si Neng karasa beuteung Abah hayu buru atuh Abah, buru. Ceuk Ambu bari nanarik leungeun Abah Kusman. Tenang atuh Ambu. Kos lain awewe wae geuningan maneh mah. Hayu urang sampeurkeun. Ceuk Abah Kusman bari guru-giru asup ka umina. Kasambak Rosmala nuju pepelengkingan we bari nyekelan cangkengna. Ok Abah Kusman nanya ka Rosmala. "Ros, gelis, karasa mulas, Saur Abah Kusman tumanya ka Rosmala. Rosmala ukur angguk bari pupuri nyisan. Ningal kitu Abah Kusman ngaleos keluar nyamperkeun si Odoy.
Doi, odoy, doi. Abah Kusman manggil ka si Odoy. Ari si Odoy ngadenge di goroan kitu teh gura-giru mana nyampeurkeun. Aya naon, Kang? Cik si Odoy bangun kaget. Lain aya naon doi. Rosmala karasa beuteng. Coba maneh indit ka Batu Nunggal jig. Telepon Sobali bejakeun. Rosmala rek ngalahirkeun. Tuluy balikna samper Madayut bejakeun Rosmala karasa beuteng gitunya, doi. Jig buru-buru atuh. Ngadenge kitu si Odoy teu talangke manehna gura-giru ngaluarkeun mobil pick up-na tuluy indit. Ari Abah Kusman asup deui ka bumina. Ari si Odoy nyemprung we moal mobil nuju ka perkantoran di Batu Nunggal. Sanggeus tepi si Odoy ngamprokan waule ngabejakeun yen Rosmala teh rek ngalahirkeun ka waule. Jadi pang teleponkeun ka Juragan Sobali nu aya di Sawojajar. Geus kitu mah si Odoy balik deui. Tapi manehna teu poho nyamperkeun heula ka Madayut Mak Paraji di Cikayas. Sanggeus nepi ka imahna Madayut, jut si Odoy turun tuluy muru imahna Madayut. Sanggeus tepi si Odoy uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma. Cik si Odoy bari tungga-tengok. Keur kitu brai panto muka hiji lalaki geus aya umur kaluar ti eta imah bari ngajawab. Waalaikumsalam. Bade kasaha jang? Cik eta lalaki. Bade ka Madayut. Tembal si Odoy. Aya perlu naon jang? Tanya eta lalaki. Ari bapak salaki nama Madayut? Tanya si Odoy. Bener, kuring salaki nama Madayut. Ngaran kuring Oten. Ari ujang saha ngaran jeung kaperluan naon? Neangan Madayut. Kuring Odoy, adina ambu Ela. Keperluan kuring rek neang Madayut sabab alo kuring bade ngalahirkeun. Kitu tah, Pak. Ceuk si Odoy nerangkeun maksudna. Ari Mang Oten nanya deui. Ari alo ujang teh saha si ngaranna? Ceuk Mang Oten. Ari si Odoy ngahulang dina hatena. Ngagerentes. Ai. Ieu jalma teh kuloba teuing tatanya nya. Aing keur sakieu buru-buru na teh meuni make talete kitu. Kunaon ieu jalma teh? Ceuk gerentes hate si Odoy. Tapi kapaksa si Odoy ngajawab. Alo kuring teh ngaranna Rosmala, ari salakina Sobali. Nu ngabogaan pakebonan di Batu Nunggal. Tak kitu. Mang. Ayeuna mana Madayutna, Mang? Soalnya kuring buru-buru ya. Cik si Odoy rada sewot. Oh, gitu. Tungguan atunya sakedeungnya. Cek Mang Oten bari asup ka jero imahna. Rada lila Mang Oten jeung Madayut di jero teh. Di jero imahna. Si Odoy geus sarangsak. Si Odoy geus ciling-ciling cat we manehna. Akhirna si Odoy gegeroan deui. Ma, Madayut. Ma, buru atuh ih. Ulah lila teuing, Ma. Cik si Odoy rasa teu sabar. Ai di jero anu ngajawab. Di jero aya anu ngajawab. Kadang heula atuh jang. Mah keur nyiapkeun parabotan mah heula. Kedeung jang. Cik Madayut ngajawab ti jero imah. Atuh si Odoy ukur bisa narik napas.
Telila kulutrak ti jero aya anu muka panto jol Madayut jeung salakina keluar. Bener we tas Madayut teh ni kacida gedena. Tuluy nyamperkeun ka si Odoy bari pok ngomong. Ari urang kana naon jang kalituna cek Madayut. Kana mobil mah tuh di gang. Sabab teu bisa asup ka dieu mah leutik jalana. Sabab teu bisa asup ka dieu geuning mah leutik geuning jalana. Hayu atuh mah urang indit buru. Ceuk si Odoy teu sirikna nanarik leungeun Madayut. Ari Mang Oten nyarita. Sekalian lah Mang Oten oge ngilu di jalan. Nyajangnya. Emang Bapak balik ka mana? Tanya si Odoy. Biasa we bapak mah balik ieu da resep nguseup. Rek nguseup di Cikayas. Loba lauk geuningan di Cikayas mah. Oh, rek nguseup di Cikayas amang teh. Nya jang lah. Nya Lempang mah pan jauh pan ti dieu teh jang. Oh, nya sok atuh. Sekalian we emang cek si Odoy. Bring sarerea indit tuluy narai ka mobil. Dius mobil teh laju nuju ke arah Cikayas. Wanci ampir asar si Odoy geus nepi ka bumina Abah Kusman. Samemeh biluk ka pakarangan Mang Oten turun ti heula. Bebeja rek terus ka Cikayas rek nguseup meureun. Mobil asup ka pakarangan kasampak Abah Kusman geus nungguan di tepas. Pok Abah Kusman teh nanya ka si Odoy. Aya Doy mau parajina? Aya kan? Cik si Odoy bari mukakeun panto mobil. Jut Madayut turun tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Cik Madayut. Waalaikumsalam. Sok teras we lebet mah, teras sok lebet. Da aya si ambu di lebet mah, saur Abah Kusman miwarang Maparaji. Ari Maparaji langsung asup kasampak ambu ela nuju calik di sagigireun Rosmala anu keur pupuringisan nahan mulesna. Assalamualaikum. Cik Madayut bari ngesokeun tasna. Waalaikumsalam. Saur ambu ela bari nangtung tuluy sasalaman. Geus pembukaan sabaraha Nyai? Cik Madayut nanya ke ambu ela. Ari ambu ela ngajawab. Upami telepat mah ieu teh tos 2 kali ieu teh mah. Saur ambu ela. Oh, nya tuh biasa nama 5 kali deui. Urang tungguan we sing salabarnya. Cik Madayut bari ngadeuketan Rosmala. Tuluy nyabakan patuangan Rosmala. Ari salakina ieu teh ka mana, Nyai? Madayut nanyakeun salakina Rosmala. Ari ambu ela ngajawab. Numawi ieu teh salakina teh tebih damelna di sawo jajar. Oh, nyantos atuh hari kitu mah. Cik Madayut bari rurut reret jiga aya anu diteangan. Ari ambu ela naros ka Madayut. Ari mah teh neangan naon atuh? Henteu. Ari eta jandela bisa dibuka henteu nyi, eta jandela. Bisa mah? Coba buka supaya angin ti luar teh bisa asup. Sangkan lahiran si Neng teh babari jiga angin tina jandela. Cik Madayut bari ngagayem panglai tuluy dibura-burakeun ka tiap juru. Sanggeus eta jandela dibuka tuluy dibura oge eta teh di kaluar jandela teh. Cobi Neng Rosmala ulah nyanda kitu ngedeng we biasa sabab masih keneh jauh. Engke mun geus pangseng karak rada nyandanya kitu Neng.
Cek Madayut ngatur posisi Rosmala. Ari di luar Abah Kusman jeung si Odoy keur tingjarentul teu aya anu nyarita. Para mitra sadayana, cag urang tunda cerita Rosmala anu bade ngalahirkeun. Ayeuna urang caritakeun salakina Madayut anu ngaku ngaran Mang Oten ka si Odoy. Si Horeng si mana Horeng eta teh si Gabug baturna si Codet anu ditugaskeun api-api jadi salakina Madayut. Waktosna para mitra sadayana, cag urang tunda heula atuh dongeng urang. Insyaallah urang patepang deui dina waktos sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyuhunkeun hapunten dina kakirangan oge kalepatan Abah, uli jeung kantun permios.